Urang nyieun wayang golek patih baraya gaskeun. Sampurasun baraya sung wayang daraut ayeuna urang ngagarap wayang golek patih tah ieu urang ayeuna ngabakalan heula baraya tah ieu teh beungbeulaan anu kamari ieu teh didamel wayang golek putri. Tah ieu nu sabulahna deui urang bisa dijieun wayang golek patih ieu teh baraya ieu teh pesanan Kang Nurrohman ieu teh ti Bandung baraya tah ieu teh wayang golek patih teh bahanna kai albasiah teu nepi jeungjing upami di Bogor mah nyaeta jeungjing tah. Tah ayeuna urang kadekan heula urang pola sapertos bentuk naon nya opal lah opal gitu. Urang bentuk secara opal ieu teh margi ieu teh beungbeulaan janten kedah rada ati-ati ngalalebahna bilih nyaeta bilih mengsong tah sapertos kieu baraya. Sapertos kieu ayeuna urang damel pikeun beuheungna heula baraya. Da nya kitu upami ngadamel wayang mah kedah ti handap heula teras lajeng urang susul ka luhur kitu tah. Ieu pi beuheungeunana sareng pi rambuteunana tah. Urang rada serongkeun margi ieu teh wayang golek tungkul nya patih mah nyaeta tungkul tah baraya ayeuna urang kadekan saparantosna diragaji. Urang kadekan teras tah ieu meureunan pikeun pi beuheungeunana baraya. Tah sapertos kieu mangga ieu teh disimak baraya lumayan nambih-nambih wawasan gitu. Upami kirang jero tiasa di jeroan deui gitu teras urang kadekan deui baraya tah. Urang kadekan deui ieu teh supados rada alit tah gitu tapi ulah dipaskeun margi engke bakal kasadekeun deui ku perkakas anu langkung alit gitu. Ayeuna urang pikeun sigerna teu nepi pikeun jamangna tah teras wae urang ragaji ieuna tah saterus diragaji mah urang kadekan supados langkung katawis kitu nya mana pikeun pigelungeunana oge mana pikeun pimakutaeunana tah. Ieu meureunan salah sahiji tarekah pikeun mempermudah engke di mana ngarautna ieu teh bakalan teh penting pisan baraya. Kumargi upami henteu dikieukeun meureunan kumaha laju urang ngaraut wae tangtosna oge abot pisan tah ieu meureunan disabatna teh konstruksi meureunan. Ieu konstruksi pikeun ngadamel wayang upami dina bangunan mah pondasi meureun. Suklak siklukna wayang teh oge karakter wayang teh katawis dina ngabakalan kieu keneh ge tos katawis engkena teh. Janten ieu teh penting pisan baraya. Teras wae ayeuna urang rada kapengker oge sagala rupina urang kadekan anu teu acan merenah atanapi teu acan pas dina naon lalabahna gitu tagog wayang teh urang pernahkeun urang panteskeun gitu. Tah ieu ukuran-ukuranana tah ieu pikeun picieulieunana oge sami urang ragajian urang teuk-teukan supados engke di mana dirautna teh kantun nuturkeun gitu. Janten langkung enakeun keneh teh di mana dirautna teh baraya tah meureunan ayeuna geus rek katingali tuh geus rek beres tah kitu meureun baraya. Hatur nuhun sateu acana kitu tos nongton dugi karengse konten-konten kuring tah. Sakali deui hatur nuhun cag.